Marta atuh ya Arya Bima ngabuledik ka Ileuweung kalaresan penak sareng Astra Jinga memang leres ieu layang jamus kalimus sadat aya di leungeun Astra Jinga atamet atanapi cepot atuh ieu Bima ngabeberik Astra Jinga nanging aya keanehan ya Astra Jinga dibeberik telingas kacida hese di alana kayaanana atuh ya Arya Bima nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan margi Astra Jinga anu kiwari maling layang jamus kalimusada madeg di satengahing alas ti Brasara halu mampah Arya Bima tina gending pun kejawenan Adria si cepot kaya wong gendeng si cepot kaya wong edan paling layang jamus kalibusada fayahan Waisya kasumadang kaparuh kau judaya lumanget orang badoan wanita korban jiwa kapatur ulah hadiku kahadean wajib jungjung wajib jungjung indung papa wajib jungjung ulah hekma sumput karindu serak salur sedih si cepot wani-wani maling layang jamus kalimusada tersangka bangsat si goblok salila ieu musuh di jero simut sia wasi di pulang sengit dunyaah di pulang moha layang jamus kalimusada dipaling ku pawongan sorangan aing jeung aneh lingas ta si edan diberi ka kidul aya di kaler diberi ka kaler aya di kulon diberi ka kulon aya di wetan benang ku aing sia dipaehan ku aing luwe nyeri hate aing eta layang jamus kalimusada dikeresekan ku si goblok mustika dikeresekan bari jeung pinuh ku minyak urut bala-bala Syabot Syabot uy eta aya geuning eta Syabot ulun di mana sia Cinangsi cenah itu jauh-jauh sia ka Cinangsi kada sia agana we ka dieu ka Karanganyar urang ajar sia beunang dipaehan ku aing bangsat sia eling ka alam wiwitna wirupa
ngaturakeun pujalan puji dumateng Kang Maha Suci mugi angsara hayu wilujeng kula sedaya mamapuy unsur paling emah wilujeng kula sedaya seniwati warisan ding para wali Bapak Obah alona moana gamelanane kepirang saking ketebihan Mas Iki boleh kepirang saking ketebihan saiki kula wong Sunda belajar ning seni-seni Jawa Bapak Obah saiki seni Sunda karo seni Jawa kombinasi karo jaipongan Bapak Obah kombinasi jaipongan dilali-lali ora bisa lali dililipur ora bisa kelipur Bapak Aca Bapak Tohidi kebayang kaya ning mata yen bengi kaimpi yen awang kebayang-bayang Ibu Aisiti yen awang kebayang bayang Gunung Sari tengah tani Gunung Bundar Pasuruan yo Mas Siti arep parane ora mahi ati kide ora karuan Bapak Tatang Ali ati kide ora karuan eman wong meduluran teganing larane ora teganing patine Bapak Yoyo Bapak Aceh Bapak Nana teganing larane ora tega ning patine Bapak Darajo ora tega ning patine balung langka daginge wong ditulung-tulung langka elinge bae Bapak Obah balung langka daginge wong ditulung langka elinge bae aduh Bapak Obah wong ditulung langka elinge burung darah burung merpati badan lara kepati-pati baik Kang Apun sak Sumedang jati barang jati sawit wong ing garang
Bapak Guru Eman Bantarujeun wonge garang beli duwe. Kembang widara kula melu bagian sengsara bos uji burung dara burung merpati badan lara kepati-pati baik aduh mama itu sadawangi badan lara kepati-pati Kamuli kula nimil bapakku borogojo jambu alas jambu kuning wisawasi ketemu maning wisawasi ketemu Wanira petesa kebonan menawi mesemani bang menawi bapakku borogojo mani bayam ganas dimangan kalau nanti panas digawe uang bapak memet kutil ciamis ang askun cikita hati panas digawe uang samyang ngalaga satengah hinga alas aing jeung nulungan anjing kadempet ka si Jepot. Unga minggu menta beas ka aing. Unga poe ka aing menta kuota. Tesirikna unga poe di paraban ku aing. Kari-kari ayeuna wani-wani maling layang jamu sekali musada. Urang ajar pangih di paehan ku aing sia. Di mana sia Jepot? Di mana sia? Iya di Lebak. Kade sia? Agak dewe ka dieu. Kecing-ancing. Urang ajar diberik sia ku aing. Edan sia. Di mana sia? Abuli jeung simut teh aing. Di mana sia? Ulah dia.
coba geus ditu deui kurang ajar keur naon nya di Alfamaret kurang aja diberi ku Aisyah Anda melayukan alat di mana Syah di dieu coba jeung lalajo tengah deh itu kumaha neangna aing kurang ajar Syah lami-lami ieu bima awas bagong mogok padeg di satengahing marga arasan anu kakalayangan di awang-awang teu aya sanes putrana ku anjeunnya Raden Gatotkaca anu kiwari nyusul ingkang Rama saparentosna mulih ti parewana nepangan eyangna ku anjeunnya eta abiasa atuh Raden Gatotkaca barang ningali ingkang Rama ngabedeg gak bengas sakalang Resan geuning Kangjeng Rama aya di dieu. Tapi kunaon pamunteuna paketut Hasim kieu? Boa-boa aya kajadian punten Kangjeng Rama cepet kasalem. Datan niratang ngademan teman ewuh manggolengan rana di mana wae Syah di mana Syah naon ieu teh Kangjeng Rama teh puguh-puguh nampiling ka kaula naon sia di mana wae kaula teh parantos murid ti Kangjeng Uyut abiasa geus naon sia teh ditu sareng paman Arjuna geus naon naroskeun saha nu maling layang jamu sekali musada jauh-jauh nanya kasih eyang nu maling layang jamu sekali musada si Cepot wit jadi itu leres anu maling ti si Cepot bener tot aing panggih jeung si Cepot eta layang jamu sekali musada digigiwing dikeresekan keresek hidung dego ajen kana eta layang jamu sekali musada minyak kungkul karesekna dipuih-puih gitu-gitu tak diberi ku aing lingas si Cepot jadi itu leres si Cepot bener si Cepot anu maling layang jamu sekali musada ngan aneh hese lingas tot diberi ka kidul aya di kaler diberi ka kaler aya di kulon diberi ka kulon aya kawetan hese di alana anu paling nyeri di mana aing jauh meurepan teh si goblok aing jebi ka aing anu paling neteuli ka aing teh kajauhan calana diporosotkeun liang taina diporotekeun ka aing kabayang teh sia di mana sia pota teuing aing kabeneran aya sia kapung sia ti luhur aing di hadap sae Bang Edit sae Bang Bos. Ari anu dibeberi nama astra jingga estuning jiga jalma nu teu boga dosa ngadon nerengkenekan malahan hahari ringan
di setengahing leuweung ti prasara yang halah dibobori ku juragan Bima aing euy nya aya bejana akang maling aya warta akang maling ya tong beunang ku hoak sia hoak jeung maling goblok ulah kabawa ku hoak ulah kabawa ku pulutak politik aing mah teu maling banyak banget kieu maling sia teh sakeu imutna aing nya aing pulang paling deh kene juragan Bima keur ngabeberik aing di dewe nyantai ya heeh jang alhamdulillah leueuh di desa Cipeuneu teh ieu nya di pangaresana Bapak Kuwu Obar Bapak Kade Cipeuneu si gandeng kalem alhamdulillah dileueuh bisa penak sareng urang dieu sareng urang Nagrak urang Cisameng Cisameng bae ibu tong amek lain urang dieu urang Karang Anyar urang Nganceng Nganceng Ngaceng mah beda deui euy urang Cinangsi urang Cidarma urang Sukamana urang Banjarsari urang Jagatapa apanya inya apana itu tulisanana alhamdulillah loba wargi-wargi di dieu kalarasan pan aya di dieu teh tetangga jeung Sadawangi dinya jeung Mang Ohang kalarasan Mang Ohang nuju ngaos anjeunna teh tadi nelpon upami teu ngaos masina ka dieu ngahaja nyampeurkeun nya diwakilane cenah Kubun Biang ibuna ka dieu leueuh mertuana Mang Ohang Mama Ido alhamdulillah dileueuh bagja loba dulur-dulur di dieu teh PWG ti mana ti mendinya jeung kalarunyung geuleuh loba pisan baraya-baraya akang di dieu ti Cikidang ti Majalengka pasukan tutut ti Tasik oge aya nu ka dieu ti rombongan plak plik plak Bos Uje hade ngaran teh bos ieu teh mangke jeung plak plik plak engke mah nyieun blak blik blug bari ieu aing naon bari halangan aing bete teuris teuing eta beungeut asa jadi sagede senal aing asa aya senal dina beungeut maksudna asa kararana beungeut teh kanginan wae terus alhamdulillah tapi da meureun kudu disyukurkeun ku urangnya dinikmati we sagala rupa ge sanajan tiris pan karasana nyeri nu penting mah sehatna we cing kuatna nya gitu sadayana oge cing sararehat urang dieu amin didoakeun cing bala leunghar urang dieu didoakeun amin ya alhamdulillah luar biasa dilah karingan rek ieu duet jeung si Neneng lagu ngarona nu baheula teh ya lagu ngarona aja ngarona gila tanginan teh sok rada peureus ti koro teh euy ngarona urang ngarona ngidareng ngorelengan desa waspada masing iyatna bisi aya kapan cabaya tengah peti kerja rempling barora aya nu nyaring batana tiris kapulusan siduru anu ngaron
umur nikmata ya papadana. Alhamdulillah. Nyai katuangan baheula sampu geus ngarona teu da kampung mah nya. Rona teh masih aya di jeung beda jeung di kota di kampung bapaknya ngarona dari kampung mah luar biasa. Nu ngarona teh daerahna dengan lain wungkul ngajaga keamanan. Tapi pan malum di kampung ada bae kurang kampung. Di kampung mapan sanajan ayeuna geus usumna HP di leueuy. Bisa aya naon-naon, bisa anu teu damang, bisa anu ngalahirkeun. Nya ari aya rona mapan bisa batur pakumaha urang teh. Sanajan ayeuna aya HP pan aya HP mapan beak baterai teh mah. Beak pulsa teh mah. Atuh sinyal teh mah eueuh. Aya rona unggah poe mapan urang teh nya di kampung teh moal keung. Itu silaturahim ongkoh di urang teh nya haneuteun tengah peuting teh nu ngarona teh nya resep nih bagja ngarona teh keur ngarona teh pan meuleum sampu teh menang maok. Lain menang maok keungala isukna bebeja kana bogana heuh daerahna mah moal loba-loba teuing paling ge satangkal. Nya da moal sakebonan di alana pasti bakaridoeun nu bogana ge dieu komo di dieu mah sampu Gusti misi gede kieu ampun umur-umuran aing nu poe sampu misi gede kieu nah sakulan aduh saya Pak Diman. Alhamdulillah teu gadenge aduh. Rada budeg kanginan mah teh. Alhamdulillah nuhun anu nyawer bieu nya mudah-mudahan cing panjang yuswa. Ageng milikna didoakeun nya. Balik di kana rona anu tadinya da di kampung mah kitu teh apa. Urang teh beres ngarona teh ngaliwet pan hari teh nanya. Ngaliwet ditumpangan ku hulu ucing hulu pedak hulu asin ngarona teh brak dalalahar rona jongjon dahar atau bangsa jongjon mauk kadang-kadang bangsa teh ilmu dahar da bangsa teh sakampung salamur tuh di dieu mah tuangeun teh sampu luar biasa di kota mah geus jarangan mah sampu teh tuangan orang kampung manya tuangan kolot orang baheula luar biasa dipikir-pikir madele kolot orang baheula mangalalarti kana dahareun oge sararehat kolot orang baheula mada tuangeunana ge non kimia tuangeunana oge teu sagala beres teuing kolot orang baheula mah sampe hui boled ganyol orang kota mah geus teu apaleun naon ganyol nya tuangeun teh mata kolot urang baheula mah jararagjag sararehat paranjang umur lain nganu ngaharti umur kumadahareun kade tapi pan urang teh dabongan hirup di dunya aya syariat nya di antarana jaga kesehatan teh di antarana pan ngajaga dahareun dulu ya pengumuman ya mobil Avanza hitam 1318 WC teu make umum itu Avanza hitam nomor polisi 1318 WC pamitiasa mobilna dipindahkeun margi eta mobil parkirna di luhur mobil batur gitu tuangan teh barudak ayeuna mah kota teh apaleun dahareun ayeuna nya dahareun baheula tuangan baheula mah make jeung aya cuhcur make jeung aya putri noong make jeung aya naon
gegetuk awug aya wajid mau dibeli situ kayak itu lieur sih mah gajang aya putri noong aya jeret jeret silain apa jeret dahar jeret teh dengan hejo buleud di jerona aya gula beureum make kalapa di gege teh di jero jeret Kalepon. Kalepon dari lemur dewek mah jeret tabungan di gege di jero jeret Cairi. situ gandeng kayaknya aya bugi segala rupa nya moal kopi wis teh Nu usaha teteh. nyaho aing usaha main usaha tukang kopi dipegang ngacleng amura tukang kopi celilentaheun dewek mah cing panjang umur tukang kopi didoakeun cing beunghar maneh si lain tukang kopi didoakeun cing payu kopina lamun teu payu mah inum ku sorangan tuangan baheula mah beda jeung tuangan ayeuna atuh da euy tuangan urang kota mah ayeuna make jeung aya hotdog Naon hotdog teh? ari hot teh panas Tijaha Padiman Sadawangi alhamdulillah kumaha nyokot teh hese Padiman aduh Allahu Akbar kada beungeut alhamdulillah nuhun Padiman jajak kaloreun kasiron dalan dihajanya alhamdulillah jajak kaloreun kasiron gitu bakat tinggunya kadewek di tempat di mana teh tuangan ayeuna mah da araranehnya make jeung aya hotdog ari hot teh panas ari dog teh anjing kabayang anjing keur moyan dihakan meureun teu nyegag mah matak panyakitna oge barudak ayeuna mah araraneh deui jelema ayeuna mah panyakitna teh bareurat dadahareunana pinuku kimia maka jeung aya penyakit diabetes gagal ginjal jantung koroner vertigo nya penyakit teh araraneh deui maka jeung aya penyakit naon teh aid tuh amit-amit penyakit ayeuna mah bareurat kanker ganas nya baheula penyakit di kampung paling oge budug cenang bisul beunyeur hapur batu mah gampang ku ulaja jeung minyak tanah ge beres nya penyakit teh mode tina sasatoan penyakit anu diakibatkeun tina sasatoan ayeuna mah bareurat penyakit teh dieu maka jeung penyakit malaria DBD tina reungit demam berdarah aya penyakit cikungunya tina reungit keneh nya naon deui ya Allah alhamdulillah nuhun alhamdulillah meuni rapluk angin di mah angin duitnya angin uang teh ieu ya alhamdulillahirabbil alamin tina sasatoan kemudian DBD demam berdarah cikungunya cacar monyet flu babi nya flu burung corona kaki gajah baheula mah penyakit anu diakibatkeun tina sasatoan apa sih lain baheula penyakit tidak akibatkeun sasatoan kutongo tanu seri pernah kutongo anjir pang-pangna lalaki demi Allah aing balah da aing mah sarua urang kampung baheula mineng kutongo tongo teh sato leutik warnana teh pink lucu nih ngajedogna teh di dinya we dina lato-lato dina lato-lato dina kanyut itu sia teh nah da kanyut mah lemes na sia yang lemes mah geus amplas
baheula mah penyakit teh tongo dan tongo mah kalalaki wae da kawewe mentara. Aku naon kawewe? Da tongo ge sieun. Ya naon ari apa? Sieun teh kejebur. Kadua bau jamal meureun. Nyata penyakit teh nya nu mata kecing bisa ngajaga we. Ngajaga diri heuh. Jang lain naon dewek teh keur dibeberi ku Juragan Bima itu euy. Kunaon beti babari? Beti babari kunaon atuh? Kela ieu saha? Padiman deui. Alhamdulillah nuhun Padiman. Meuni remen ge Padiman teh siap lah. Nya pada Padiman unggal menit atuh. Jeung dompetna sekalian alungkeun. Jajak kalon kasiro nuhun Padiman, mudah-mudahan cing kagentos anu merlipat gana. Amin. Doakeun Padiman heuh. Nyaheun gadawek meuleuy. Dibeberik dewek teh majarkeun dewek teh maling leuy. Ya cenah Akang teh. Maling layang jamu sekali musada padahal mah teu aing mah teu maling. Nganyokot teu bebeja. Sarua jeung maling. Henteu. Henteu teu sarua aing mah nyokot teu bebeja, henteu teu sarua. Sarua keneh jeung maling. Henteu. Aing ngaran-ngaran teu bebeja nyokotnya maling teh. Heueuh eta oge aya nu kitu tapi aing mah teu rumasa maling. Kumaha dewek we si laing mah pandayagan manabeuh we lah. Tong kana pipilueun kana urusan pulutak politik. Ngenang tukang ngenang mangenang tukang goong ngagoong mangagoong atuh sinen cecalawakan nu nabeuh manabeuh we pandayagan meukeun anu ditewak mah moal sia. Ieu si dadannya. Tenang aing karunya Juragan Bima ku aing sabeurkeun mah ya. Lila teuing aing ngulinkeun Juragan Bima leuh. Tanggung jawab aing teh mah nya nya. Aing ada teh sieun aing mah. Raden Gatotkaca teh awang-awang ningali Asna Jingga. Alum mampas teh awang-awang teh. Bangsat pateu. Aing mah teh sieun ku Juragan Bima. Cenah eta Juragan Bima boga anak ngaranna Gatotkaca komo aing boga Gatotkaca teh sieun si goblok. Jago Akang teh. Nya ge Gatotkaca jago teh sieun. Apa si lain Gatotkaca? Kumana Kang? Anu ceulina leutik sabeula ning. Aduh. Setan sia. Kurang ayeep. Wes. Aduh. Gusti nu agung aya petir di siang hari. Saha nu wani-wani najong kaing nemongan euy. Kurang ajar tong kikituan lamun sia lalaki nemongan kaing. Kabina-bina teh ngabongohan jadi lalaki teh sok jeung aing hayang nyaho. Aing jelema eueuh kasieun. Apa si lain Gatotkaca? Jago Amarta hareupeun aing mah depak. Anak buah aing Gatotkaca teh. Kabina-bina teh Gatotkaca teh dunungan aing. Jelema bager. Eta teh obos. Tapi dah berarti. Agak. Sieta Arsya. Agan. Saha nu ceulina leutik sabeula. Naon agan? Aya. Bener sia maling layang jamu sekali busana. Lan bener sia maling layang jamu sekali busana. Ari agan ceuk saha demi Allah abdi mah teu maling. Eta jeung demi Allah segala rupa. Bener sia teu maling. Teu agan ageun teu maling. Layang jamu sekali busana saha? Lan layang jamu sekali busana di saha?
Sumun di abdi. Heuh teh maling. Teu abdi mah nyokot teu bebeja. Eta teh maling kadisenan. Budang di mana tot? Di Lebak. Di Jati Gede. Udang siya. Udang. Agan. Dibikin bola yang jaman sekali musada. Muati Asya agan. Bangsat. Bang ajar. Edan siya. Anjing ripuh jadi bangsat anjing. Udang siya. Udang. Udang deh siya balik na. Dibikin dia mulai yang jaman sekali musada. Muati Asya agan. Gede siya balik na dia. Sia wani-wani maling layang jamu sekali musada. Abdi mah teu maling ang sia gede-gede. Wani-wani nyokot layang jamu sekali musada di paehan ku aing. Abdi mah teu maling. Dieu balikna. Mana sia layang jamu sekali musada? Aya di abdi gadegeun sia. Gadegeun. Moal tia sia gadegeun. Dia balikna. Ari aing kudu ka mana? Kolokah ngomong sedih. Lah bolotot si bangsa tanah hau berhiu. Bikin wah. Wati Asya agan. Yep. Aduh. Dibikin wah. Wati Asya agan. Aduh. Acan siete. Dia balik dah. Sekedap agan itu pada nyunggun keterangan atau berbanding sabi itu. Pada nyunggun keterangan atau tapi pada menyiksa abdi itu. Aing rek nanyakeun ka sia. Sia maling layang jamu sekali musada. Agan abdi mah demi Allah teu maling, demi Allah goblok si teh. Layang jamu sekali musada ku sia di pegeuweuk eta teh maling. Abdi mah teu maling agan henteu ngan nyokot teu bebeja. Eta teh maling. Teu teu maling. Kurang ajar sia. Naon sawaona sia make jeung teu maling. Argumen naon sia make jeung teu maling eta teh sirik maling. Agan abdi mah teu maling, agan punten pisan agan punten ulah wakan jeung sa abdi teh jangar. Keur mah kaanginan tiris. Can gua akan disiksa kumaha udah abi abos anjing angin sok sia tanggung jawab naon siapa kajing teu maling agan abdi bade naroskeun dupi layang jamu sekali musada ieu lambang kagungan negara mana Amarta inggih ari eusina negara Amarta naon hijina negara naon? Hijina negara sumohon rakyat pamimpin kabeh eta sina negara. Tadi agan disebatkeun ieu layang jamu sekali musada teh lambang kagungan negara Amarta. Negara Amarta. Nya, hijina negara rakyat. Iya. Ari abdi rakyat mana? Rakyat Amarta. Ya, layang jamu sekali musada teh nu rakyat Amarta. Berarti nu abdi. Kumaha sia teh agan kumaha ongkos saur agan ieu teh lambang kagungan negara Amarta ieu teh layang jamu sekali musada teh nu negara Amarta berarti nu rakyat ayeuna abdi salaku rakyat negara Amarta nyokot layang jamu sekali musada nah disebut maling
pelebah mana maling na abdi sidik pan ieu teh nu rakyat abdi rakyat negara Amarta manya disebut maling. Tapi sia nyokot teu bebejah teh maling. Ari agan. Apa nu rakyat teh agan nu rakyat abdi rakyat negara Amarta. Upami abdi nyanakna ti negara Astina berarti bener eta abdi maling. Apa nih mah negara Amarta? Teu kedah bebeja dan nu abdi rek daon sia maling layang jamu sekali musada. Teu maling, nyokot layang jamu sekali musada rek daon. Abdi ya rek dibuka gua abdi edan sia. Don. Mun bade dibuka lahuta sia. Pamali sia muka layang jamu sekali musada. Nah kan lanceuk aing Yudhistira si Jenet nakula sadewa gegede negara Amarta eueuh nu wani muka layang jamu sekali musada. Aisyah hor ieu teh aya nu wanieun. Oh atuh nah ari agan tah meungpeung aya nu wani heung cicing si edan. Jadi sia geus dibuka parantos. Geus dibuka ku sia parantos edan sia. Naon sia? Pengen tahu. Kepo. Kepo bapak aing teh. Aduh punten agan waneng sia. Kasih gua nama aing sia teh. Jadi ku sia geus dibuka parantos agan. Naon sina? Teu kirang sareng teu langkung ieu layang jamu sekali musada teh ku abdi dibuka teh teu aya sanes lebetna teh Pancadarma. Pancadarma leres 5 pagawean anu mulia. Naon wae hiji-hijina? Atuh lain buka ku agan di baheula. Kanggo naon ieu layang jamu sekali musada dikekeuweuk wungkul mah? Paingan negara Amarta hampir awut-awutan da geningan ieu layang jamu sekali musada teh ngan saukur dipake mitos wungkul. Dipake saukur kamuflase wungkul, dipake papaes wungkul ari eusina teh dipararake. Teu dipigawe apan jelas dina ieu layang jamu sekali musada teh nyaeta butir anu kahiji teh nyaeta kapangeranan. Nyerek deleg teu aya di pangeran salian ti Allah. Paingan negara Amarta gegedena ke wae teu maju-maju da geuning ieu layang jamu sekali musada teh dikoreh ku agan. Manoton agan teh ye dangukeun ieu layang jamu sekali musada butir anu kahiji nyerek deleg daya di pangeran salian ti Allah dumasar kana kapungkur agan emut kene. Dina mangsa agan diistrenan jadi aparatur negara. Dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin di negeri sadayana disumpah make diungkulan ku kitab sagala rupa. Kumaha sumpahna? Demi Allah abdi bade bakti diri ka negeri Sebaraga ka negara syariatna hakikatna kanu kawasa. Satiap demi Allah tekadna ucapna lampahna kudu dengan nama Allah, luar tidak dengan nama Allah disebutna jalir janji. Abdi bade neroskeun kagan upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna? Dosa, doraka bener. Tah abdi rek neroskeun nah agan tega rakyat dipingpin ku jelema doraka gara-gara janjina teu bararuti. Mana janji agan teh? Mana kanggo rakyat teh mana? Tecaran dina mangsa kampanye anjeun teh ngadak-kadak darareukeut ka rakyat. Dina mangsa kampanye mendaek ulin ka kampung-kampung. Dina mangsa kampanye mebulusukan. Kadang-kadang jeung rakyat selfie, kadang-kadang nu gelo ge ditanya. Dina mangsa kampanye mebaligo pagede-gede, hayang ka alam ku rakyat, janji muruyuluk ka rakyat. Kumaha janjina
Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi geus ngajedog jadi pamimpin teh eling anjeun kalaya. Mana keadilan teh agan? Keadilan agan teh mana salaku pamimpin teh agan? Nu nabeuh, nu ngampar, nu seubeuh, nu lapar. Sok ngabongkar ieu abdi teh kikieuan teh. Dalain ke abdi pribadi agan ieu teh kurang aja. Dalam mun ngiceupan mati tata di bapak ai cepet tukang dikitu ku eta. Kurang aja nepi ka ditutunjuk bapak ai kurang aja. Ajar syarek dipikeun wal wati asyagan urang aja dibanting cak ini pun puntang pun banting mangga kan iya what Udang rusak tuh ya titah hudang-hudang edon sio si cepot dipuntang banting ora cecel boncel yang ai cecel boncel naon cecel boncel teh busiat ngajang teuing di situ busiat tapi loba sama modal goblok itu situ kurang ajar kedes ya pulang ke dia naon ke dia deleng lan deleng jang ari deleng naon kapangi beger atuh duaan mah deg jotos dening kukupan sadaka mangga iya modar teu acan jotos dening kukupan masyarakat teu naon dek banting dening gelang candra kirana ieu gelang ditengekeun kana batu rugrug kana sagara saat iap modar teu acan edan tot bagian sia tot Kang seuri elah Gusti Agung juragan Bima amek pun ka ieu euy da aing lamun keur kitu teh hawarip gede teh sia ditahan euy eta mah aing bawa ditewak ku juragan Bima dibawa gede dipuput aing cubet modar teu ajun Iyoi Bima mah kaget teh iyoi iya cubet modar teu ajun dibuntang banting teu naon dek jotos dening kukupan cenaka jos modar teu ajun dek banting dening gelang doble ieu gelang digadekeun teu payu komo dijual iya cubet modal
modar teu Jun yo hoy babajak anakna Gatot Kaca bro tot Kumaha bebejana kah? hah Bebejana kumaha? itu kadangnya 2 kali gitu tot Tuluy kene tuh. Tigali aing seuri teu. Agan ulah nahan seuri agan tetangga abdi ge nahan seuri cing palalenung da dagingna teh. Nya. Toyang seuri jeung sia. Bade naon agan? Hayang nyaho nepi ka mana pangarti sia. Baik dipikeun moal eta layak jamu sekali busana. Moal tiasa. Bade sia. Saacana rengse mah abdi moal tiasa agan. Lamun kitu anjeun sia. Nangtang ka kaula. Nangtang naon? Gelut si aing. Ur. Manya aya keamanan ngajak gelut. Kumaha eta kan teh? Sok kayaknya sia. Ijen jeung aing. Nah agan teu ising gitu gelut jeung abdi. Era naon aing? Ieu teh nonton teh seueur. Ayeuna bakal gujrud agan dina media sosial Gatot Kaca jeung si Cepot gelut. Bakal viral Gatot Kaca jeung Cepot gelut. Bakal viral. Aya leuheungna si Cepot eleh. Da ku Gatot Kaca, tapi lamun Gatot Kaca eleh ku si Cepot bade kumaha? Teu mungkin aing. Mungkin saja. Si kayaknya hosia gelut jeung aing. Lan gelut. Nya pi orang gelut. Abdi mah nurut kadunungan sok lah. Tampang birit abdi mah kan. Kita gelut. Da abdi mah nurut kadunungan. Wani sia. Ongko dititah. Sok katrukeun pangarti sia aing. Sae mangga. Laras agan parantos tega lara tega aing. Pati tega laras iya. Benar agan sok. Awas kang setan sok. Ruwaseun. Kurang ajar dengan gebuk aing. Kayaknya iya. Sakitu pangarti teh. Ulah tuas euy. Huyap. Alah. Nyir kana dada aduh. Hebat agam wes. Iya. What? Bang, siap. Bang. Hup, sampai ya. Hup, Anyir. Wap, was, ya. Tikusruk aing ada kumaha deui Eta muntah kana jukut. Muntah ya anjir muntah kana jukut ya. Ya. Anjir beuye naon ya. Waduh kakak. Anjing tai anjing. Aya goblok teh.
sia mangga iya Lawan kene geus ribu gitu. Ansa Braya. Woi. Di Kumahatot Pancabraja iya halus dahsyat Tot di sana Tot Pancabraja Tot Pancabraja halus dahsyat udang tita hudang edan sia Pancabraja teu mati teugelan nepi ka hade kitu nunungan aing leuy oh eta Pancabraja deui jadi tah raketek di tah ulu aing di dieu tah Pancabraja du bapana datang di Kumahatot Pancabraja Pancamarga naon sia Aisyah dijawab wae atuh manawi teh salira nu nyariosna sok sia lamun bener-bener aing lawan sia nyaho goblok ilmu lawan sia naon ari agan abdi maka dia teh lain rekaja kelut agan tapi mereka buka ilayang jamu sekali musada abdi mana nepi ka mana sik sia hayang nyaho penasaran kowe musia yang nepi ka mana hayang nyaho hor nah agan teh kitu ngajak kelut abdi sok sia katrukeun ilmu sia oh, ai maksa teuing nya, dinanang. Ai maksa mangan wayahna we agan kedah tanggung jawab. Tanggung jawab daun, sok saya ilmu naon sia. Sakedik teh abdi magan. Daun. Leuleus agan. Jelema gede lamun pengen ngancul aing. Kurang ajar secepot leuleus agan. Wuih. Sok bade kumaha agan tos kieu. Mana agan teh salaku pamimpin teh geus kieu mana? Abdi muka layang jamu sekali musada ku agan ngadon dijiksa nah kitu pantes agan salaku pamimpin rek nyiksa rakyat apan agan teh pamimpin teh ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita sing emut agan sabenerna mah nu jadi pamimpin talin agan tapi aing sabab abdi teh cepot teh rakyat dina undang-undang ditegeskeun yen kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat berarti rakyat nu pangluhurna lain sia nu pangluhurna tapi naha maneh beka gede babatok kadeupun rakyat teh ya presiden jeung wakil presiden luhur mana pangkatna luhur presiden gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur bupati jeung wakil bupati luhur bupati ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana luhur rakyat tuh nu matak jadi wakil rakyat teh ulah gede babatok carepeun rakyat teh
kebong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan beungharna mobil mewah na rakyat ge curug keneh mana buktina agannya ka rakyat teh cik atuh ulin jeung bener-bener ka rakyat teh lainna kampanye wungkul ring ka rakyat ayeuna geus jadi pamimpin tepungan masyarakat anu dihandap teh bisa aya masyarakat anu teu dahar bisa aya masyarakat anu teu nyatu bisa aya masyarakat anu kalaparan tempo ku anjeun tapi kadi hare-harekeun kieu malahan aing rek disiksa ku anjeun Bima sing ingat anjeun pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat Bima jadi pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna angkat harkat derajat rakyat teh tingali nah haloba keneh masyarakat anu teu dahar loba keneh masyarakat anu nginyeumna ka Bang Emok loba kene masyarakat anu nginjem ke pinjaman online iya tanggung jawab anjeun salaku pamimpin keur rakyat teh bingung kata mah dibelit nyaeta ku Bang Emok nyata make bunga anu apung-apungan digenset ulu rakyat di bagian anjeun pikeun nuntaskeun sebenarnya kieu nah teu bisa anjeun tiap RW ngaluarkeun duit puluhan juta pikeun kepentingan masyarakat non bunga keur masyarakat ulah nepi ka beulit masyarakat mah keur mah hese nyatut tanpa bunga gede can barudakna kudu sakola da ieu mah sakola teh segala duit ongkoh wajib belajar tapi wajib mah timngan wajib nu keur seuseut mah anggar we nu sangsara mah seuseut ongkoh gratis ai saragam meuli keneh can renang ngaminggu can LKS can naon-naon can sapatuna can naon-naon tak ieu pikiraneun pamimpin ieu teh damongan kapercaya ku pamimpin komo ayeuna mah yeuh di rumah model anu gering rumah sakit teh orientasina teh yeuh kana bisnis wungkul ari nu geringna turun tina mobil mah rumah sakit teh butbet rumah sakit teh riweuh ai turunna tina mobil mewah mah wah segala diaya-aya tapi nah anu datangna tina angkot nini-nini kadang-kadang digulang kaperkeun ka itu jeung ka dieu tah ieu tanggung jawab pamimpin anjeun pikeun nuntaskeun persoalan seperti kieu hargaan pejabat-pejabat anu dihandap jadi pamimpin teh ulah gede babatok hargaan pejabat-pejabat anu handap pang-pangna RT da RT teh pejabat keneh da RT oge sarua pejabat keneh mun bisa mah sabanaon berat teh di RT teh berat aya kabijakan RT nu katemleuhan mode baheula dina mangsa corona nu katemleuhan RT keneh sabab naon ieu bantuan corona teh kadang-kadang nepina teh ka dulur-dulurna wungkul nu katempuhan RT deui nu matak wayahna Bima 4 kali lipat gaji RT taikeun ku sia nu keprok dijamin dulurna RT sok ieu anjeun salaku pamimpin teh kudu bener-bener anjeun salaku pamimpin teh ulah nepi ka ngeunah aing teu ngeunah batur kumaha aing cepot tah ieu dabongan layang jamu sekali musadana teh di pigawe atuh dengan saukur pake papai sungkul kumaha berjuang abdi teh gan hayang ngahijikeun deui sanajan geus hese gede hijikeun sok balikeun deui pangniatan agannya tapi keun ngemban amanat penderitaan rakyat luar biasa maneh cepot dan luar biasa rumasa aing rumaos rumasa
cagerkeun aing lan cagerkeun agan pala cager ya penta kanu kagungan agan saha agan kagungan pangeran boga saha Allah ya sok penta tapi syaratna dina hati agan kudu bersih ulaya gantar kakaitan ngadak-ngadak ya Arya Bima jangira tangi kaya wait luar biasa menepot agan apunten abdi beli kaleuwihan agan kaula nu hampura mah cepot geus tong cerik wae lainna naon eungap agan luar biasa maneh cepot era aing maneh aing rek balik mangagan cagerkeun anak aing ku sia hiji tah hiji ge teh mah gede gajah leuy nya ari hiji pamimpin mah bisa ngawakilan anu lian lin tah anjeun di Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara Amarta dina ngajalankeun hukum anjeun ulah cieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu nini teu aki teu inung teu bapa teu mang teu alo teu deungeun acan di mana ngalakukeun kasalahan temongkeun hukum sabab hukum lain pribadi lain hukum teh ulah seukeut ka handap tapi kabeh kudu seukeut hukum teh ulah panang bulu rumasa kaula rumaos cagerkeun kaula sok pale damang mah damang we agan syaratna agan kada bersih manah dina hatina sae mangga wait sebab kapihatur kau nyuk maha guru is naon ya agan teh maha guru aku kaula murid salira hah agan teh mah jeung murid-murid abdi mah teu tara ngamuridkeun agan nya nu geus ge bangsa caket aku kaula murid salira oh agan paladi aku murid iya upami agan paladi aku murid ku abdi sok agan kersa teh di piwarang ku abdi di piwarang naon kersa teu bangga leres iya asli iya ngapung ngapung turun di kanap tau sakitu we itu naon berarti nurut maksudna tah upami parantos kieu agan wayahna angkat katumaritis nya bari naon katumaritis pangnyanakakeun si cepot ka dieu moe teh kumaha teh mohon agan katumaritis pangnyanakakeun si cepot ka dieu ye apaan cepot teh salira si mohon aturna kada katumaritis pokona mah agan nurut ka abdi canak katumaritis si cepot bantun ka dieu canak kaban ka dieu kaula teu ngartos init sae mangga pokona aya si cepot ditu bawa ka dieu sae mangga init sae mangga ih ampun hayang panggih hayang di si cepot leuy karunya tuh udah kapitnah ku aing cepot manehna cepot heeh da kudu bener lin sia lupa oge lir bener barang Astra Jingga nuju ngabedegan di satengahing marga Prabu Batara Kresna kairing Arjuna panengahing Pandawa anu kiwari Arjuna bade ngabeledik Astra Jingga bade nyarak layang jamus kali musada
Astra Jengga. Saha? Ulah kaget ye kaulah Astra Jengga anjir. Juragan Batara Kresna jeung Arjuna anjir. Disiksa deui wae aing. Digulung deui wae aing. Alah aing ge capek ieu boga hajat make jeung lalakon ieu dampun ieu. Beuting ieu digulung aing. Heeh, ulah kaget Astra Jengga mangalingihkan. Sama tapi haturagan ditampi nuhun Astra Jengga. Nuju naon di dieu? Nuju piknik. Kumaha nuju piknik? Cepot abdi urang. Wujud salemur saja jagat. Aya beja nu teu meunang dipercaya. Cenah ceuk beja anjeun teh maling layang Jamus Kalimusada. Bener cepot? Henteu agan, henteu. Jadi yakin anjeun teu maling? Henteu. Ari layang Jamus Kalimusada di saha? Di abdi. Di saha? Di abdi. Cukup. Nah, cukup agak cekap kumaha teh cukup. Yai Arjuna Raka Batara kadieu Yai. Kabadam kapulakatan yang dalam kadesna pati bengong lapangipta neangan bos ujeng budaan Astra Jengga abdi bulan ai layang Jamus Kalimusada di saha di abdi. Yai sakedap Yai kurang ajar sia bangsat kadekeun sia Yai. Yai keun aya akang heula Yai tenang Yai. Ayahan wae nyir ceuk aing disiksa deui. Cilaka. Agan teh kunaon kadekeun sia ke Yai sakedap antosan Yai. melaksanakan palintangan babalean pangharusna tanah daun di kantun mulang kasayangan tak moal musnah. Bapak obat dikere pangset tong kere tebenang diuyah-uyah tebenang tong
kaget nerakan ningali ingkang samya prapta kaget maka kiri-kiri ladi ada nera iya kagiri-giri Astra Jingga abdi bilang hakim geus tetepkeun sagalopa kajadian moal jadi tanpa sabab moal aya hasib lamun eueuh seuneu gujrud salalemur ear saja jagat yen anjeun anu maling layang jamu sekali musada tadi parantos kasakti oge kadenge ku kaula yen eta layang jamu sekali musada teh di anjeun Astra Jingga berarti jelas anjeun anu maling layang jamu sekali musada ulah dicanak ngomong urang paehan Raka Batara kayak sakedap yai jadi anjeun anu malingna abdi mah teu maling agan kumaha teu maling abdi mah mung nyokot teu bebeja nya eta teh maling Astra Jingga henteu maling agan margi ieu layang jamu sekali musada teh barang nagara Amartapura barang nagara Amarta ari eusina nagara teh apan jelas di dinya teh aya rakyat berarti ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat nagara Amarta abdi kalebatna rakyat nagara Amarta maknya abdi disebat mau tapi keukeuh mana teh mau cepot teu tiasa da ieu mah abdi teh nyaeta nyanak barang abdi pribadi nyata bade dibongkar naon eusina ieu layang jamu sekali musada kurang ajar siasa Jingga samplak anjeun ngarompak pambali muka layang jamu sekali musada ke yai sakedap yai lamun kitu sarana anjeun Astra Jingga bener anjeun malingna ke agan abdi bade naroskeun ari ieu teh kajadian ieu teh urusan negara mana urusan negara Amarta tah abdi bade naroskeun dupi agan urang negara mana kaula ti nagara Dwarawati tak upami agan urang negara Dwarawati atau seurus negara agan sorangan nama kejeng pipiluhun kana negara urusan batur urus politik negara sorangan tingali bisa rakyat anu teu dahar urusnya negara sorangan maka jeung pipilun kana urusan batur ieu mah urusan intern negara Amarta nah agan urang negara Dwarawati maka rek pipilun kana urusan negara abdi kaula teh Batara cepot mohon sanajan kasebat Batara tapi aya watesna nyage Batara pengaman dunya tapi aya watesna duke ka mana akan ikut campur kana urusan politik negara nu liat teu beunang dipikanya mana cepot payahan Raka Batara tuman si cepot yai Raka Batara mangkar ubah mangkar payahan bade naon mangkerai kurang ajar sia berarti anjeun nangtang karena kebataraan kaula Astra Jingga abdi mah teu nangtang agan ngan abdi ngajelaskeun tugas Batara teh aya watesna henteu sakabeh Batara diurus ku Batara Kresna sabab nagara nu lian oge ngabogaan hak sorangan pikeun hirup sorangan bare kumaha inagan bener anjeun teu sieun ku kaula Astra Jingga henteu yakin henteu sieun henteu teu sieun henteu lacung iya Prabu Batara Kresna malum manusia gelar Batara ngagibegeun salirana ngange ajian Triwikrama anu dipalari Astra Jingga sieun ngahaja nyingsireun Astra Jingga ngange aji Triwikrama kayaanana ngadak-ngadak ieu Batara Kresna salirana ngaageungeun
geng perbawa sewu salirana ngagengan lir gunung anakan tangkal kai anu sakit arageungna disanapeun mumuncanganana ieu Triwikrama cinandak kumamrat madugi malaras cinandak kumamrat madugi malaras lawat teka Triwikrama ulu anjir sagede kieu lu alah anjir ieu jelema mun sagede kieu anjir sagede kumaha kanyutna ieu nya cek si ibu sagede sampo jeung siapot abdi bulan tingali ya aing sagede kieu sia nah teu sieun ku aing bulan teu sieun henteu bener sia teu sieun ku aing henteu ai ieu sakit aing sakit gedena ngalengkah salengkah ieu dunya ingeung ku aing sia saha nu ageung aing abdi bade naroskeun ka salira Kresna lamun bener anjeun ngaku gede aing rek ngebandingkeun ari maneh cicing di mana di bumi di dunya gede mana jeung dunya sia kaituna gede mana jeung kakawasaan pangeran anjeun apan geus dipungkas ku pangeran Allahu Akbar Allah anu pangagungna ngaku gede musyrik Kresna dulu itu nasihat sieun ku aing henteu aing sieun sia kunaon ngan hiji-hijina aing makasieun aing naon sieun coplok iman ka pangeran aing sok ngaku gede anjeun Kresna samong anjeun sedengkeun somong teh pakeanana numur being alam ayeuna nu dipake ku sia ku makhlukna musyrik anjeun Kresna Gusti nu agung era aing ieu Kresna barang ningali asta jingat tiawang-awang cahaya gilang gumilang serab katinggalina ieu Kresna katung ngadak-ngadak ieu Triwikrama ngalitan deui kitu kaayaanna kempes deui alah di mana pentilna nya luar biasa raka batara tren pencet gitu ngadon kieu kurang aja dipaehan yai bu eta Arjuna takara era musi cepot aing luar biasa cepot aing dipikeun apa moal tiasa agan mending uih weh kurang ajarnya iya udah pindah teuing agan kita paling mumul kurang ajar lesotkeun sia tadiga moal mau dilesotkeun nu geus dibalik deui kurang ajar iya wes guak wes Arjuna
boa-boa Yai. Kurang ajar Syasta Jingga. Hutang pati bayar pati hutang wirang dipaya wirang. Orang ingkang bakal mutusaken jiwa ragahan di kakak jaba pusakaku dewe. Rasakan secepeti panah kuai. Modar Syahuraja. Yai Arjuna. Yai Raka Batara salamet Yai Lagrati Luhur. Kaulah salamet Raka Batara teu naon hidup. Teu naon teu kutuk ieu. Nyawa nuhunnya Yai ada teh kutuk ieu mah. Tadina akang teh hariwang bisi Yai kutuk ieu. Nyari teh kutuk uya onaman Yai. Raka Batara bari di kumaha? Dipanah Syasta Jingga. Bari dipanah nya omang Yai. Siepkeun kapanasaran salira Yai. Timbalan Raka Batara. Mangga. Kelewihan aing ka Juragan Arjuna dulu. Hah? Aing tuh kalewihan kumaha di mana lagragna dunungan aing ampun aing. Pena stiker sayang tumampara. Iya pada Arjuna anu gancang leuwih ti tatit. Tapi anehna ieu Asta Jingga refleksna luar biasa. Iya panah Arjuna tiasa katewak ku Asta Jingga itu kaayaanana. Allahu Akbar. Gusti nu agung telat sameuni sadetik pae aing. Anjir Gusti ieu panah deuleu. Ieu teh panah teh pikeun ngabela rakyat lain maehan rakyat deuleu. Inventaris negara ieu teh panah teh der paehan aing. Kalian kerja pengawasan umur beng alam aing tidak bisa nanaon tapi luar biasa deuleu. Syukut kitu tungtung gitu. Kanan jebit dulu. Ya eta cacakan kana batu apaan eta? Mana batu? Ya eta teh. Gebog goblok sih teh. Batu teh Hongkong Asia. Ya pina. Wes. Malawe. Wah, hebat. Hah? Tong jeleu naon? Akang tong ieu. Bola malaweung naon? Da sia kadang wae goblok. Untung panahna Malik lho. Halah anjir. Patebak angin menjadi panahna Malik. Tancep beuneu ieu. Nah, teu nancep ieu mah. Tina kulit nih. Ayolah. Urang bikin deui ka Juragan Arjuna deui ya. Wah, mau dijual bikin deui ku aing heuh. Nyangakeun agan ieu panah hiji oge teh nu beunang ka abdi teu ceceng ku abdi teu dijual agan
Manganya upami tiasa magan diajar deui. Manahna sabab hiji oge teh nu beunang ka abdi. Sing sering latihan agan. Jadi hiji ge nu beunang teh aya. Tah rasakeun.